Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa diajar deui sasarengan. Dina dinten ieu urang bade diajar ngeunaan kalimah pangajak. Nu disebat kalimah pangajak teh nyaeta kalimah nu dipake pikeun ngajak jalma lian ngarah digawe babarengan. Atanapi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang dipakai untuk mengajak seseorang untuk melakukan suatu aktivitas secara bersama-sama. Di dieu ibu kagungan sababaraha hiji contoh ngeunaan ngedalkeun kalimah pangajak. Anu kahiji, Andi urang main bal yuk. Tah dina kalimah pangajak ieu biasana di panungtung sok aya kecap yuk sapertos kitu atanapi hayu. Kalimah anu kadua nyaeta Indra hayu urang ameng layangan. Kalimah nu katilu Dian sareng yu angkat sakolana. Tah tina tilu kalimah anu nembe atos dicontohkeun unggal kalimahna aya kecap hayu atanapi yu. Eta teh mangarupakeun salah sahiji contoh kalimah pangajak. Nu salajengna ngedalkeun kalimah pangajak. Di dieu anu kahiji aya Susi ngajak main beklen ka Azka. Kalimahna tiasa sapertos kieu. Azka urang main beklen yuk. Nu kadua Deri ngajak jajan cilok ka Rita. Rita urang jajan cilok yuk ka kantin. Tah eta contona ngedalkeun kalimah pangajak. Ayeuna hidep ku ibu di pasihan pancen kange di bumi. Mangga dikerjakeun halaman 16 dugi ka 17 anu bagian B. Pami atos hasilna tiasa dikintunkeun ka WhatsApp ibu ku sepuh masing-masing. Sakitu anu kapihatur, hapunten upami seueur kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.